anjing. Kakara aing nepo jelema nu pika goreng patut kieu yeuh. Aduh, ieu jelema ditinggali-tingali beungeut sia jiga cangcut anjing. Didagor sia anjing cangcut nyarekan ka aing. Alah, cangcut. Ganeng goblok. Cangcut. Aduh. Kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Beureun abi jiga kanyut geus. Aduh. Alah, mana teu boga kaca di mah? Boga pernah ngaca nya minang teu sedih eta beungeut jiga cangcut. Da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh ngagantung maneh mah. Percuma hirup oge. Beungeut sigi tilu gitu. Ari eta saha ngaranna? Ieu, ya, ieu teh ngaranna cepot. Buat. Hah? Kalah tadi katu teh. Cepot. Anjir, cepot cangcut teh ieu jigana. Kurang ajar. Wah, bener eta cepot, bener. Bikeun ka aing paek mere. Tuh, ka aing mah kitu. Gua dunungan teh. Mere baik. Tapi kelengkahan bela pugang kau dah. Wanyir. Apa kon wani marang aku? Orang wani dinding apa lu lanang kue lanang. Aci mulai tekal nama Jowet. Ya. Alah. Kadi sia cangcut. Kadi sia kapir. Kasaha sia anjing. Beungeut juga cangcut gitu sia teh. Geuh si sampah masyarakat. Si tara jumaahan. Nyaho ti mana aing terjemahan? Nya nyaho. Heuh nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Masjid sia di mana aing deumeni. Pokona mah lamun jelema eueuh di masjid aing berarti teh si agama jeung aing. Teh si aliran. Allahu Akbar. Hei, daun. Di dinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Dah, ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anja cerang nangan lawan can nyaho digeuti sorangan. Cobaan tasirana dagor kulingis. Kuat modar. Lebih jaan. Abina-bina teuy. Adik. Sia teh ka teh kabina-bina teuing. Hei, cangcut baseuh. Itu nepi ka jibot cangcut baseuh kai. Urang ajar sia hutang pati barapati hutang urang teu bae urang. Dinu lega jeung aing urang okop belangan pati sia penting kalnya pikir pati berdadari. Daun sia teh ngomong teh kabina-bina teh baju. Hayo.